Di siang hari, Kabayan jeung Asep jalan-jalan ke sawah. Sep, abdi mah hayang pisan pergi ka kota teh. Hayang pilari artos ditu. Ya kantun berangkat atuh Kabayan lamun anjeun gaduh modal mah. Halah, masalah modal mah gampang, Sep. Ngan abdi mah liar antos lamun atos di Jakarta, antos abdi kantor di Manten mangsa di kolong jembatan. Heuh nah Kabayan, anjeun pan teu gaduh saha di Jakarta. Nah, sok tara mikir. Tiba-tiba Nyiteng jeung babaturan. Kang Kabayan, nuju naon Kang? Nyiteng, ini kan tinggal di sawah bari mikir nyai. Lebay. Us, nggak boleh gitu. Si Akang mah bisa aja. Ih, beneran nyai, Kang Kabayan mah tidak bohong. Alah, bohong nyai, orang Kabayan ngawangkong ka kota. Naon? Kabayan pengen ke kota. Akang bener pengen ke kota. Mau ninggalin Iteng di dia sendirian. Mau nyai, tapi Akang hayang cari kerja di sana, pengen cari modal buat nikahin nyai. Alah, Akang bohong. Akang kayak ninggali awewe di kota jeung ninggalin Iteng di dia sendirian kan? Leres. Akang jahat, Akang mah tega. Nyai, jangan salah sangka. Nyai Iteng pun indit karena kecewa pada Kabayan. Sarta sabot sonten dinten di imah Nyai Iteng. Nah, ada sebarang ngomong teh. Anjing ngapain anjing? Anjing culik-culik sami anjing. Hah? Tanes Abah, nanging Kabayan hoyong mias kadaya. Oh, tanya. Beres kesel kanggo. Biarin wae atuh sebarang kok eta mios. Ngomong di saurang ah. Saya di ucing meong. Abah mah tega. Aduh, ieu teh aya naon ribut-ribut kieu teh? Item anjeun naha? Umi, Abah tega sama Iteng. Mangsa Kabayan hoyong mias kadaya si Abah ngomong biarin aja. Ah, si Kabayan hoyong ka kota? Hoyong keur naon? Kan terang Umi, manawi Kang Kabayan hoyong tawis awewe dayeuh. Jalan aja. Itu yang pelari awewe tadi. Dan sampai kiamat oke si Kabayan mah mau payu-payu, duit abdi awewe dayeuh. Tuh pan Umi, Abah mah gitu bae sama Iteng. Push Abah. Abah kekering gitu sama anak teh. Dijagi tuh sungut. Ih Umi, abah mah ngomong anu salarasna. Fakta Umi, fakta. Abah, diem. Item, anjeun nibak sana. Ieu geus sonten. Iya Umi. Sarta dina zero penting di rumah si Kabayan. Umi, Umi. Aya naon Kabayan? Umi mau hoyong nyarios. Nyarios naon? Ya Umi Kabayan teh hayang pisan damel di kota teh. Hayang bilari artos di Jakarta Umi. Nya Umi da sapu-sapu wae lamun emang eta atos tekad sarta niat anjeun mah Kabayan. Umi mong tiasa doain anu nyong colang aja kanggo anjeun Kabayan. Beneran Umi ngizinin Kabayan kanggo mios kadaya. Iya Kabayan Umi izinin. Emang hayang sami saha anjeun ka Jakartana? Eta Umi masalahna teu aya rencangan di jalan sarta antos Kabayan di tukangkeun di Manten. Aduh Kabayan nya lamun emang anjeun niat pisan mah tangtos tiasa sorangan oge. Masalah kantuna antos di mana mah eta kanyeri lo Kabayan. Umi mah resep gitu tega sami Kabayan teh. Nya atos anjeun pikirin deui gitu Umi mah hoyong mondok capek hayang bobo geulis. Bukan Umi tambah cantik. Umi lebay. Iya Umi, mek bobo Umi. Sarta keesokan poena, Nia sarta Ani nuju berbincang-bincang di payun musola. Nih, sanggem teh si Kabayan teh jaten ka Jakarta nya. Janten, teras itu mah kumaha. Antos itu mah galau atuh. Iya nih, watur abdi mah sami si Iten teh. Teras urang kedah kumaha tuh. Nya teu kumaha-kumaha. Anjok-anjok Asep oge datang. Neng gelis di dina naon atuh?
Diketna doi serius gitu. Hoyong perang. Terang aja, naon hoyong perang pisan. Dasar saya nanya malah diulang gitu. Sep. Emang leres si kabayan teh janten mios kadeyeun. Oh, masalah buat lo lamun kabayan mios kadaya atau hentena. Seleket. Atos lah, abdi hoyong wangsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wanci di imah kabayan. Umi, kabayan permios ya Umi. Umi jaga diri. Saya. Ulah bangor Umi kabayan saing Umi. Iya kabayan, anjen di sana hati-hati ya. Antos lamun anjen wangsul, ulah hilap bantu kuku kanggo Umi. Iya Umi. Kabayan tangtos inget sami nasihat Umi. Kabayan mios ya ambo. Iya mios ditu, hati-hati anjen di jalan, ulah wangsul deui nya. Haits, Umi nah jegut jalmi batak wae. Geus kabayan ieu waragatna, ulah hilap sami salat. Iya Umi, kabayan mios. Assalamualaikum Umi. Anjok-anjok ngiteng datang. Kang kabayan, jangan mios akang. Nyi Iteng. Ih akang itu di dieu. Haits lepat jalmi. Akang ulah mios, antos itong sendirian. Nyi Iteng nanging akang kedah mios hoyong pilari artos kanggo modal urang nikah. Nanging akang di dieu oge hasa ningali artos, akang bantuin abah macul di sarang atawa naon kek. Nyai, nanging macul mah tengah ngasilin artos seueur. Udahlah Nyai, akang mios Nyai. Jaga diri saya. Kang kabayan tega. Sarta kabayan oge mios. Wanci kabayan anjok di terminal bus Jakarta. Kabayan ninggali saurang mojang gelis anu nuju diuk di kursi, paos anu nuju ke tempo, hanjela sarta kabayan oge nyamperkan. Neng, naha Neng, Henteu naon-naon. Mending saha? perkenalkan, wasta abdi kabayan di desa Leuwi Gentong, anakna Umi Janah, Randa Bensrat, desa Leuwi Gentong. Oh, harus ka Jakarta hoyong kenaon. Iya Neng, hoyong pilari damel. Tapi terang hoyong damel apa? Kaleresan atuh, abdi lagi belum bisa pribadi. Anjeun bisa nyetir mobil. Oh, biasa Neng. Biasa nah ngabajak serang, pakai mending. Gaduh serang di imah. Nya, teu atuh mangsa di imah aya serang. Ngaco ye, nya geus anjeun ngiring sami saya. Manteng Neng. Geus, ngiring aja. Sarta kabayan oge ngiring kalawan mojang anu anyar anjeunna kenal. Wanci anjok di Mariska, aya saurang lalaki anu nuju diuk di robang tatamu yaktos tunanganna Rizka anu namina Roy. Sayang, eta saha? Gaji Udi kok dibantun dia? Oh iya kabayan, hoyong ninggali pagaweannya geus sami abdi dibantuan ka sini. Emang anjeun hoyong mere pagawean naon? Ngagantiin Mang Udin jantan tukang kebun dia. Alah Neng, abdi mah sanes tukang kebon. Abdi dia hoyong pilari damel sanes janten tukang kebon. Udi kayak tau ge pagawean kali. Ya kabayan, eta oge pagawean gajina oge lumayan. Sabaraha gajina? 5.000 per bulan. Alah, lahang macul di sarang sekali macul 10.000. Komomun berkali-kali maculna jadi puluhan ribu. Nyarios naon dah lo Udi, terang aja. Geus udah, kabayan, eta kamar anjeun dipungkur. Abdi hoyong mios ti heula. Matur nuhun Neng. Dasar borokokok. Rizka sarta Roy oge pergi. Saat suasana di desa setelah kepergian si kabayan. Ngitong, kunaon atuh manina langsa? Sep, saya tuh lagi ingat sama Kang Kabayan, pengen banget ketemu. Entos satu nyai tong Kang Kabayan mah yang setia sama nyai. Si Akang mah sok ngabunga, iteng aja. Enggak nyai, akang mah serius. Akang mau kok jadi penggantinya si Kabayan. Ah, Akang ngegombal. Nyai, Iya Kang. mau nggak nikah sama akang? Iya Kang mau.
Beneran Nyai, ya sudah atuh, besok Akang ngelamar kamu ke rumah. Iya, Kang, Itang tunggu. Wanca enjing poena si kabayan di Jakarta. Rizka ngajak kabayan ubeng Jakarta sarta hoyong ngajak kabayan kanggo nonton konser AKT48. Kabayan, orang jalan-jalan yuk, ubeng Jakarta, engken kamu terang Jakarta. Aduh Neng, emang Neng tak izin ngajak Abdi jalan-jalan? Mana Abdi? Awan Neng. Geus ulah seueur sasauran ngiring aja. Aduh Neng, deg-degan Abdi mah. Kabayan kantos lalajo konser band Tacan. Alah Neng, Abdi mah tacan kantos lalajo anu gituan. Saya mah lalajo aben bagong oge atas sujud syukur Neng. Anjun mah tiasa wae. Yaudah yuk, urang lalajo konser. Saat ngepung lumpur di awan-awan, meter kejanjana, pangantaya karingan, suku marah luas, kecil pemantik mulu, dapat dikabari bernatarik biru. Sahabatmu bisa musuhkan matandana, gendang jing tertentang, payah bandingan mana. Angges Rizka sarta kabayan wangsul ti lalajo konser sarta jalan-jalan, anjok-anjok Roy tunangan Rizka datang. Anjen di manten deh sami jalmi udik ieu. Anjen, pulang ngajak Abdi teras ya. Dasar bro kokok. Aun anjen udik, ngajak ribut sami Abdi. Geus, nah janten ribut kieu. Geus ayeuna Abdi hoyong kabayan mios di dieu. Maksud itu ka lembur tempat anjen sanes di dieu. Oh, jantan anjeng tayang Abdi pergi. Roy oge nyokot barang sarta baju kabayan sarta ngusirna mios. Sarbot tugi di desa, kabayan ewet ninggali kitu rame seueur jalmi di imah Nyi Iteng sarta tetela eta teh pernikahannya Nyi Iteng sarta Asep. Asep, nah anjen mengkhianati Abdi. Pan anjen terencang Abdi. Anjen kabayan. Abdi henteu terang lamun anjeun mitresna keneh Iteng. Nya atos lah, lamun anjen salaresna hayangan ieu. Terus kan wae panikana. Abdi rela. Nanging marene kumut lampah marene ieu bade menangkeun karmana. Kabayan oge mios sarta cerik sambil ceceleuweungan. Aduh, Gusti, hateuna laksa temenang nu ieu, temenang nu eta. Umi, tulungan.